tahu spot lah. Bunga. Salara yang teuing merah spot kamari. Meni pelit pisan maneh heuh. Lain pelit urang mah. Pokona meni mah unggah di merah spot oge muka teh IG, YouTube, TikTok, Netflix. Sekali buka, ngadownload game, aku tak urang. Gunah wae. Dul, main dosbot lah. Orang yang minta dijemput yang adi orang yang balik deh. Duh, bunganya hari dibere si be aku tak orang. Hari itu dibere karunya bisa yang balik. Bere we daripada cicing di mah orang. Kunaon maneh ka Kang Ulung? Sok geus diurungkeun. Bro, sinarian mana yang ngomongna bro. Biasa lagi anjing. Pasti aya butuhnya. Paspot lah. Oh, ngospot. Tah geus dihurungkeun. Naon passwordna? Yo dengikeun passwordna. Urang bangga jadi beban bebaturan. Eta passwordna. Lajen mere maneh mah passwordna nyindiran gitu. Bae mah jadi. Kan bae ari mah jadi mah urang mah rugi. Jadi kata jadi. Doi, entos spot lah. Duh, ampura euy lain plit urang mah. Pas penting teh dipake mah bar jeung barudak. Jadi sakarat euna teh. Cobaan ke Shopee atuh. Don, spot lah. Hah? Spot. Sok, aya syaratna. Ulah muka YouTube, ulah muka IG, ulah muka TikTok. Kudu chattingan unggul. Balik 15 menitan. Sok buru. Siap. Culun. Hotspot lah. Naon? Hotspot. Oke, heula. Kamari orang meuli kuota teh 50.000 25 giga. Berarti KTT 2.000 per giga. Ayeuna lamun di-hotspotkeun ku maneh kira-kira bakalan beak 100 MB per menit. Soalnya dipakai YouTube-nya. Lamun maneh nge-hotspot saja berarti 100 dikali 60 sama dengan 6 giga. Jadi 30 ribuan. Nah, jadi mahal. Kan uang jalan. Bos. Hotspot lah. Aduh ente karunya pisan. Aku beli kuota. Pugonya bos. Dan gajian biasa anak sekolah. Aduh nyanges. Kuana dibere. Yang beli kuota. Bener ada teh bos? Bener. Anak jarang bohong. Ini anak kasih. Buat beli kuota. Atur nuhun bos. Ya sama-sama. Sono ante pergi beli kuota.